Halo guys, welcome back again karo nyong jeung aing sareng kuring di channel Batai, oke. Deui Cai. Batai, oke. Sakali deui me Abdol. Batai, oke. Oke, sebelum kena videona alangkah baiknya kalau akang-akang, eteh-eteh, agan-agan om-om semuanya penonton yang budiman untuk support channel ini dengan cara gimana Cai? Umek, uwe, umek. Nah, lima. Yang jelas dong Cai. Umek, uwe, umek. Nah, lima. Yang jelas aja. Patung. Ampun, sorry. Batai. duh boges panjang bagian nganjang kasih neng deh cukur biar ganteng maksimal. Tapi kalah duitnya ngepas ya kamu nih nya nu murah jeung deket ci. Aha, kan aya nama aya pangkas rambut Franky. No alamatnya di Jalan Tugu Parasi, tengah hutan, sama meh ka Pangebatan. Ayo, let's go. Mang, syukur Mang. Oke, siap. Dibalik anjing. Oh, nya. Batai. Dikumahakeun ya. Di pisan saeutik pinggir bae. Pos ari lu tepen geuning. Oke, siap. Gampang nu kitu mah. Geus beres. Teu kieu oge anjir. Batai. Mang, syukur Mang. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Sekuy, mangga calik. Kalah Mang.
Ari cukur dia sabaraon? Ah murah di dia mah, kualitas terjamin, pasti puas. Sabaraon emang? 10.000. Ah mani mahal si emang, 5.000-an we lah. Kumanya, sok lah. Geus beres. Mendingan sebelah na mang. Kan bayar lagi kurs setengah. Geus kieu bae. Kusuk maneh ka dieu deui bawa duit 5.000, teh kurang dipotong deui sabelah deuna. Hahaha. Bacai. Rek dikumahakeun ya. Rek dikumahakeun motongna. Molor anjir. Bro, rek dikumahakeun bro. Nah malu. Adi sia rek dicukur teu. Jangan malu. Mas, jangan pegang ini aja. Bencong anjir. Rek dikumahakeun nyukurna. Ini naon mang? Eta gunting, Ari ieu sih? eta cacapit buuk. Gunana naon? Jangan nyapit buuk, geura gampang nyukurna. Rek dikumahakeun nyukurna. Ari si naon? Siga semprotan manuk. Eta jangan nyemprot buuk, geura baseuh. Heh, ari ieu naon? Eta pacul. Gunana naon? Jangan babet dulu sia. Rek dikumakeun nyukurna. Jadi tuh dipotong teh rek dikumakeun. Rek dikumakeun bro nyukurna. Kumaha aing bae atuh buk-buk aing. Nyarek dikumakeun. Kumaha aing bae buk-buk aing. Banyak kelangkan sakedeung. Cukur bae sorangan heuh. Bacai. Mang mamang kehela. Mang ulah tutup heula ya mereskeun nu sabelah deui nu kamari. Wah, telat euy geus sore. Isuk deui bae nya. Mang atuh mang, urang carekan bae ku si Neng dicukur ku sabelah. Wah, kumanya. Geus ayo atuh lah.
Nah, iya ngaranna dicukur. Nah, mau ganteng seperti saya, datang aja ke Pangkas Rambut Frankie yang beralamat di Jalan Tugu Parasi, bersebelahan warung kopi Mas Parung. Bacai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sebanyak-banyaknya. Anjing.